nyanak naon ya Ibu? Awur awur hartosna awur besna di awur 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 besna di hartosna di awur. Bapak jual lagi sorangan. Guru tuh banyak. Kalem ulah lempak eta ulah musuh. Ulah leka lapar. Kiri, ibu-ibu ke kiri. Ke kiri, ke kiri. Itu tuh itu. Padahal ke itu tadi tehnya. Bu nyanak naon ya Ibu?
Ya Nurul Aini marhaban jaddal Husaini marhaban ya Allah ya marhaban ya Nurul Aini marhaban jaddal Husaini marhaban ya Allah Aini marhaban jaddal Husaini marhaban ya Aku margir gitu. Sini rodot jadi kita benar. Tempat. Punta nasi kedapur. Datang surat terima. Semoga di hadiran gasadar rombongan di pihak calon pengantin pemegit sebatas tinggi akan rapi kali bilang persi di parantos bisa bikin semoga diaturanan. Semoga ibu teras majeng kepangitan kapalih pengker di balik pengker pangitan ayah persi anu bisa bikin semoga upami teh apa pangitan di area pelaminan parantos pilu semoga teras majeng kapayun ibu. Semoga diaturanan semoga teras majeng kapayun. Semoga di balik pengker pangitan ayah porsi harus mohon anu disajikan semoga diaturanan. Semoga ibu-ibu bapak-bapak semoga diaturanan di balik pengker mesti kene ayah porsi itu peratus disajikan semoga diaturanan. Semoga upami di area pelaminan peratus pino semoga diaturanan. Kanggo ibu-ibu teras majeng kapayun ibu semoga pangitan di balik pengker ayah porsi anu kosong semoga diaturanan. Panitia semoga harus diarahkan. Semoga diaturanan ke panitia, semoga diarahkan ganggu di jalan pengker. Semoga ibu teras majeng kapayun ibu di balik pengker masih kini ayah anu kosong. Teras majeng kapayun, teras majeng kapayun di pengker masih kini ayah porsi anu masih kini kosong. Semoga diaturanan ganggu sadaya rombongan di pihak calon pengantin pemegit. Semoga ibu anu ngarati anu ngaradek teras majeng kapayun. Semoga terus majeng kapayun, semoga diarahkan. Anu masih kene ngadeg semoga di pengker masih kene ayah porsi anu kosong. Semoga diaturanan ya bapak. Mohon bapak-bapak semoga diaturanan di balik pengker masih kene ayah porsi anu masih kene kosong. Semoga diaturanan terus majeng kapayun. Semoga terus majeng kapayun di balik pengker masih kene ayah porsi anu masih kene kosong. Semoga diaturanan. Sebados air dengan karapihan serta hikmatan. Semoga diaturanan. Kak ibu-ibu sekalian ada sebagai ini teras majeng dulu. Teras majeng kapayun
di bakar ayah kursi anu parantos bisa biasa ayah dibuktaskeun ku ayeuna kalayan kan riung kempal orang sadayana dua pihak diantawisna pihak calon panganten pamagar sareng pihak calon panganten istri dilimpahan barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Calon panganten pamagar rawuh keluarga besar pihak calon panganten istri sangat dibaloi. Atas nami perwakilan Saibul Maksad, Saibul B, Yeta, Pumpaman, Rudi di Desa Kularan, Parantos, Ayeuna sim kuring pangapunten nu kasuhun. Tetiasa ngahormat nu sautamina dongkamna kana tempat salikna oge panginten dina tempat anu rumpil. Bari jeung sempit penghormatanana painten mung sakitu buktosna saige batan sakitu kaayaanana. Pangapunten anu kasuhun utamina mah ka keluarga besar ti pihak calon panganten pamengket. Mudah-mudahan yang cece berangkat dina akar pernikahan tiga dengan pesona Bapak Lurah Budi Misudi sebagai aturan. Sebagai diadoran dan rasana Bapak petugas KUI sebagai diadoran kembali. Well, apa namanya untuk pernikahan Acecep sareng Neng Wanda pokoknya masing sakinah mawaddah warahmah kumaha barudak. Well. Tadi itu atuh kawewe tuh. Sebuah perjalanan cinta di antara kedua mempelai yang tentunya pada Gusti mohonnya oke, enggak penyeluruhan terus keluarnya mohon teteh anu dipayun teteh ilas kang cecep atau pisanes alhamdulillah laras kumaha enak katinggalan ku teteh acecep teh kumaha bilang ganteng pisan sore teh buat teteh upami parantos janten cara gede teh badhe manggil naon kakak cecep manggil AA sore teh mohon teteh nembe aya pamundut ti Kang Cecep hoyong Gaduh Putra 12 teteh siap ngadengkatna siap oh teu cenah mohon akang mohon sacekapna we cenah mohon alhamdulillah kumaha kita acan sah bagi langkung teu payun teu aya prosesi sumpahan langkung kiwa payun sebagai Kang Cecep supados maju. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Cecep kaula nikah ka anjeun ka anak geus kaula wasta ni Wanda Ani Saputri kalayan suka ridho dinikah ku anjeun kalayan anu mas kawin perhiasan emas 50 gram ditambah perangkat alat sholat dibayar Hari maaf nikah untuk tegas Bapak mengeluarkan warga Ani Saputri di Bapak Suruh Suryadi kawalan masyarakat tersebut dibayar kontan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabatin rasulillah ya ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal. Marupi
hias emas 50 gram ditambah perangkat alat sholat dibayar kontan. Baik ya, studio. Alhamdulillah, harus senantiasa memberikan persembahan. Kita doakan bersama-sama semoga kedua mempelai pengantin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh 1, 2, 3 bebas. Kurang heboh. Sekali lagi bilang A semuanya ya. Oke, Bapak dan Ibu bilang A semuanya 1, 2, 3 atos. Kita terus percaya banyak apa yang sekarang teteh. Oke. Ada beda umur kenal semoga disatukan. Mohon. Anu pada ngawurkeun anak atas adi di sadayana ibu. Mana wae nu ngawurkeun anak mana? Supados ieu teh aya dina karapihan. Oke. Semoga sok mending kapayun janten kulawargi musakinah mawadah turwarohmah kalayan aya dina ridona nu kawasa dibukakeun lawang ilmuna jeung rizkina digampingkeun pikeun ngalap ilmu jeung rizkina kalayan dipaparin katurunan nu soleh sareng soleha. 3, 1, 2, 3 bur-awur aratosna diawur-awur awur-awur artosna diawur-awur wur-awur artosna diawur-awur awur-awur artosna diawur-awur wur-awur artosna diawur-awur awur-awur artosna awur besna diawur-awur wur-awur-awur artosna diawur-awur awur-awur besna diawur awur wur-awur artosna diawur-awur awur-awur besna diawur-awur wur-awur artosna gini atos ayah senang tadi tanya mohon di Bapak Lurah mohon 50 ribuan 100 ribuan alhamdulillahnya mohon sejak kiri kadorong ngarejeng pagitanya alhamdulillah pangbagoya kajajab membagiakeun alhamdulillah aya kene sok awurkeun ka palipayun aya kene awas ya iya doorpesna hadiah anak kulkas mohon awas kulkas 200 pintu awas ya oke mohon aya kene sok kapayunkeun bu kapayunkeun oke kapayun oke cekap ibu karaoke bu mohon awas awurkeun deui sok awurkeun oke masih ditahan awurkeun deui hapunten awas ayo motor ngalangkung mohon motorna ditahan heula sagedap oke awas motornya ditahan heula sagedap.
atensi deh, intensi mungkin ya. Melepaskan balon yang pertama harus sambil tersenyum. Itu yang pertama karena ini momen satu kali seumur hidup, tidak bisa diulang lagi. Kalau bisa akan diulang lagi harus beli balonnya lagi, jauh dong ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan saya nanti melepaskan balonnya, kalau misalkan saya bilang Wanda dan Cecep sah sambil dilepaskan, siap. Nanti melepaskannya kalau misalkan saya bilang 1, 2, Wanda dan Cecep sah sambil teriak, siap. Oke, tim fotografi sudah siap. Oke, Bunga Rahayu sudah siap, Iwan Balon semuanya sudah siap dalam hitungan 3. Oke, 1, 2, balonnya tarik dulu ke atas, goyangkan balonnya, mana suaranya? Siap, dalam hitungan 3, balonnya masih digoyang-goyang. 1, 2, Wanda dan Cecep sah, lambaikan tangannya boleh. Oke, dipersilakan untuk berbalik kanan terlebih dahulu.